Den, galau orang euy. Oh, galau kunaon sih? Cot tolak orang deui. Aduh, nah buat ditolak nyesek atau eta sakitnya di sini. Gara-gara orang make sendal, Den. Geuning make sendal teu pira putus gitu. Urang Noel pipina make sendal. Eta mah lain sulap. Heus, eta mah. Ya kumaha tuh, Den? Selingkuh tuh da. Aduh, eta sakit, rasa peureus. Serem lah, Den lah. Aduh. Tapi anu leuwih serem tibatan sendal nu urang mah. Sendal naon? Iya. Sendalnya dingikeun Bu. Sendal Sendal naon anu matak dikasieun serem dah. Sendal naon, Den? Sendal bolong atuh. Oh, bener. Sok tah lamun di dinya ningali nu aya dina tangkal sok sieun. Sendal bolong. Maksud maneh? Suganti sendal bolong teh bolong gitu. Serem kan? Anjir. Bener, Den. Ih, takut. Eta serem eta. Dulu, Den, mana? Tapi, Den, sabada kurang dipikir-pikir, aya nu leuwih serem tibatan sendal bolong maneh. Geuning aya nu leuwih serem di sendal nu urang. Cing naon sendal naon. Iya. Sendal terlalu lama sendiri. Eta mah sudah terlalu lama eta mah. Sendal terlalu lama pakai tangan sendiri.